Didinya mah kitu elehan wae. Sekali-kali menang atuh, iraha rek meunangna. Hei, ini sombong. Tunggu pembalasan Bapak. Lah, di kamari ge ngomong we kitu. Mana geuningan mangkokna anger we kitu. Elehan. Moal mah, engke mah 5 ronde. Sekalian rek nyiksa Mama. Kemana atuh nyiksa? Mangga di antas kau Nyai Ratu. Si anjing ngaledek wae. Weh, Gunung, kenaon? Weh, Par, biasa we Par keur nyesel. Nyusuh? Mana nyusuh tadi kan emer-emer acan? Aya sia kana aing keur naon atuh goblok. Atuh basa-basi we Gunung, sieu teh. Kalau mah atuh le mun emosi gitu, euy. Oh, Par, urang teh euy keur ke pamajikan. Emang kunaon gitu le? Sombong euy pamajikan aing, Par. Pedah beunang we mekrek. Boleh. Karunya aing mah anjing ngali mana elehan wae. Hayang menang mah yeuh make barangmu aing. Dijamin jos. Aslina, Par. Bakal menangan wae urang mun mekrek make barang ieu, Par. Asli atuh le, pokona dijamin bakal menang lah. Oh, atuh Par. Nuhun Parnya urang nita, Par. Oke, siap. Cing sukses. Siap, Par. Nih papa heula atuh sok nu di luhur giliran. Heuh, sok atuh Bapak sana Karena si bule geus der ieu mah euy. Pasti make barang urang. Kan eta si anjing mekrek di mana wae. Ong sak wae. Aing mah alus barang teh aing mah. Oh, Mama era 5 ronde. Bapak Bapak di babat kabeh. Bener. Rezeki juga nangeunahnya ngadahar surabi ceungkar endogan make onco mah anjir mantap nya murah nya ngeunah nya badag loba geus tiada dua we pokona mah. Gusti kabogoh aing kunaon, aing kurang naon, bet salingkuhnya kabogoh teh. Aduh, tobat Gusti. Cak, kenapa main di dia? Biasa we Par keur leleson euy gawe. Kunaon maneh mi asa saredih kitu? Oh, Cak, biasa we, Cak. Kabogoh aing salingkuh. Ah anggar geuningan maneh mah nasib teh disalingkuhan wae. Oh, Cak, tinggu naon nasib teh kieu wae. Tapi aku mau euy nyaah keneh urang teh ka kabogoh urang teh. Sigana mah Cak euy kapelet kabogoh teh. Naon? Kapelet? Kalem ku urang bisa ditarik deui. Heuh, Cak, mata urang datang ka dieu oge, urang teh minta bantuan maneh panarikeun di kabogoh urang. Pan maneh bisaan. Yang geus kalem ku urang dibantuan tah ieu ayeuna maneh make minyak ieu. Minyak naon ieu teh, Cak? Minyak pejuh tuyul ge kabogoh maneh bakal katarik deui. Wah, bener madap maneh, Cak euy. Nuhun nya tanya. Oke Par, sami-sami Par. Tah, rasakeun sia. Kabogoh aing pasti katarik deui. Beb. Kumaha Beb? Bakal saliran mah jeung Abi. Nyanya tuh AA, patak Abi lengket kieu ge. Deh ngahianati. Engke Abi kesepian. Nya mau atuh bebeb, hidup SMG hampa tanpa bebeb mah. Waduh, bisa wae seneng euy. Tah, sia geuningan bobogohanna di dieu punang deui sia ku aing mah. Rek naon maneh ka dieu? Kalau mah atuh menuju dos kitu biasa-biasa we lah. Mana sopan sia ka kabogoh aing. Naon ieu teh maksudna ngajak ribut? Sok sia bener-bener honi ka aing mah.
Ampura, urang mah kitu dan kajak ribut, tapi urang rek ngarebut naon anu jadi milik urang. Naon maksudna ieu teh? Nyasok we ari bisa mah. Benernya? Lagoan sia. Nah, bebe di dia. Nah, tinggali. Saha ini menang. Ayo, Beb. Cagur.